Saya bukan pemimpin kalian. Saya juga bukan ketua kalian. Saya hanyalah kakak, abang, lancip, atau terserah marang. Seperti halnya dulu Kang Usman babarengan jeung Alura. Kita bukan kelompok ataupun geng ataupun apalah yang mereka bilang di luar sana terhadap kita. Kita adalah keluarga. Kita dipertemukan karena bisnis. Bisnis yang sekarang kita lakukan, please atuh sia teh. Salila kita babarengan, salila urang babarengan ayeuna. Can pernah aya hal anu disusumputkeun. Komodei rahasia-rahasia di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Ayeuna urang rek nanya. Saha nu maok bensin aing? Lamun eueuh anu ngaku di antara marane terus kapanggih aya nu maok bensin aing. Opi. Manehnya? Manehnya? Ah, maneh. Ah, Nyaho anjing. kasih tanya kuang. Manehnya? Maneh? Lah Maneh jujur maneh, doang nanya. sih. Tuh jujur, bisa dikebugahan. Teuing urang mah teh apal. Maneh? Sieu atau sieu mana sih? Da Heuh, urang teuing. Buru mana? Maneh? teh heula Ono wal anjir. Mana sih? Kemana? Kemana? Jujur. Maneh dek ka mana? Teh modal anjing. Lah, loba alasan. Balas. Geledah. Aduh anjing. Please atuh euy. Ah, iyo. Nah, eta nu saha? Nah, ieu teh Mang. Ya. Sesuai janji aing tadi, aya nu kapanggih di antara marane nu nyokot bensin aing. Tadi aing geus janji. Sok we. Opi. Dikebugahan ya. Kat kurang. Saya bukan ketua kalian. Saya adalah kepala sahijina bisnis jualan Bang naon anjing? Ublag. Iya kana ublag kan bisnis sosil. Action. Aing rek nanya. Iya posisi mangna kurang tengah. Itu bang posisi tengah. datang abun kali posisi anger. Ayana bisnis anu ayeuna kurang diparagi. Jualan sosis, eta naon nu teng-tengan. Jualan bisnis. Salah. Lanjut gitu lebih naon. Sosin. Hatur nuhun ka sadaya baraya anu tos satia ngabandungan ieu video anu teu rame. Semoga makin seueul dan seueul. Salam nyaho, sampurasun.